Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring bade nuluykeun dongeng nu kamari yang berjudul si bangok versi cengeng. Caritana rek ngarurak ka sawah ieu teh geus janjian si bangok jeung si cengeng teh. Baik ujungna kalakah ngarobrol di saung. Oh, Kuring asa hoream itu menurut sayurnya betul tanah kia gening laleun. nyata euy lah geus orang cicing di dieu lah urang ngadaweung ayeuna mah. Lah bener lah. Urang ngaler ngidul we ngobrol kuduna mah bari ngopi teu da euy jeung udun cocok. Awak kopi lagi kuring teu meuli kopi, teu meuli udud. Nyata kuring geus sarua teu meuli kopi jeung teu meuli udud da. Pate moal jadi ngobrol. Nama orang tu cicing we di dieu lah ngadaweung di saung dieu lah rada geunaheun minyak depan sawah. Gitu bener urang hareupan sawah we ningali sawah kaendahan tuh kotakan tingali kontakan jeung tatangkalan anu katiup ku angin ningali tangkal sampeu tuh tangkal sampeuna aralus sawahna karek pelakan. Urang tiiskeun ceuli pan ari cicing di sawah masa gratis. Tiis ceuli. Herang paran. Sakitu urang teh hayang ka sawah tadi narek ngorak geus we cicing di sawah puguh titinggalian nu baheno titinggalianana tangkal sampeu sawah jeung tatangkalan jeung cai. Tapi geunah katingalina oge kana panonna oge tiis adem sabari ningali tatangkalan pemandangan sagala rupa. Gitu nyata beta kuring mah resep cicing di sawah rek tengah poe rek isu rek sore oge sok di sawah. Teu geunaheun walaupun teu boga uing oge teu boga uang. Jongjon teu loba dedengengan. Yang penting beuteung dahar aya gawe-gawe heula eueuh gawe mah cicing. Ari gawe mah kudu ieu lain tepan meureunan mereka aya gawe-gawe heula atuh. Pernah tega mereka kusuk gawe di sawah pan. Kuling macul, kadang aya mentah macul, kadang aya nu kita kalah sampeu, kadang aya nu ditanaman wae. Halus atuh ari kitu mah cicing di sawah ngahasilkeun. Ngan kuing mah ini disuk nya. Balik hor, kacai heula, terus lohor ka sawah deui. Cing di saung, bari mah. Kemolan dah, kuring kecah, kuring besaran teh kemolan samping. Lamun sakalian kuring kabuditan di sawah, misalnya kasaran. Kuring masuk ting sore ka sai ka ieu mun jauh ka masjid teh mah anu saung asa bersih.
Sesuatu di mana wae. Jadi karena waktu alhamdulillah. Oh, atuh alus ari kitu mah ilaing teh nya. Alhamdulillah teh ieu mah urang teh dah orang we oge laksanakeun. Orai urang atuh teh kuduna mah bersihkeun. Kabeh subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Sok ada oge kali-kali ieu mah. Nyata pueulkeun nu alus mah lamun dipueulkeun sagala rutina urang teh hate tenang, damai, jeung pikiran teh teu loba pikiran. Tiis we. Insyaallah. Eta mah kewajiban sugan we ka dituna mah. Kabeh lapikeun wean. Alus. Laksanakeun anu 5 insyaallah kahirupan mah hese. Walaupun boga rezeki leutik oge insyaallah berkah barokah cukup lah daripada gede temahi ning leutik nyesa. Nyata bener. Tapi ayeuna mah kudu urang teh. Da urang teh meureunana rek kaditukeun ayeuna menelusuri kapolotan lamun secara tema urang teh rek ngolotan ayeuna teh. Nyata urang teh geus waktuna ieu meureunana urang waktuna mikir euy. Heeh. Kuring merek ngawis. Bukan lautan, susut dalam kutang. Orang bilang bikin anak itu gampang. Buka baju, buka celana, naik ranjang. Ilaing mah nyanyi tetep para ruguh mah nya gampang nyen budak. Dengekeun ye ku lagu ieu. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Tema aku kuring. Sebagai seorang istri, oh merasa sedih. Oh takut dirimu kecewa padaku. Breng. Aduh, lain mana bisa ada nyanyi apa mando maka disambungkeun eta tina ieu lagu ieu. Kan nyambung kana mandung. Pan kata-katana kitu silaingna bukan lautan dengan teh susud. Bukan lautan naon dia teh. Lain bukan lautan jadi ngekeun lieu. Bukan lautan, susut dalam kutang. Orang bilang bikin anak itu gampang. Buka baju, buka celana, naik ranjang. Tak eta na make nyebut nyeun budak ieu gampang hese nu hese mah anu babari anu hese-hese. Kana mah loba anu hayang boga budak hese anu teu dihayang-hayang boga. Nya euy, nama bener eta loba diceritakeun kitu nanya.
hayang boga budak. Asan bekan nyarap hade tu ka dieu. Anu boga budak ka dieu kan gurkeun pan gering. Oh nya kitu. Cukup dari saya dongeng saya segitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman. Mohon maaf lahir dan batin. Bisikum wa nafsikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Baban Hafsabani. Saya sedang berada di dekat di pesawahan sambil melihat Gunung Gede yang sangat indah. Jam sore sekitar jam 5 kurang 5 menit. Jadi saya ini sedang melihat pegunungan Gunung Gede. Sangat indah suasananya. Sakan tenan bade nuluykeun ngadongeng tapi mau alami ya mah kudu sakedap. Kacarioskeun eta ieu budak ieu. Si bapak anu kamari sareng si Ujang. Si bapak tukang kuli macul di sawah. Nyata kacarioskeun si Ujang teh keur ngantosan si bapak nyata nuju ngopi di saung atau sawah. Ari si bapak ninggal anu sawah nu di kolektor. Sawah anu di kolektor. Aduh si bapak teh salam ieu teh. Antosan si bapak itu seup. Jangan sampai salit deui itu belum sampai cutis meureunan. Ari tekung silami aya si bapak. Assalamualaikum Ujang. Diwaler ku si Ujang. Waalaikumsalam bapak. Aduh kita tadi kuing diantosan acan suping wae nama ayeuna ning bongkapna. Mohon Ujang, pan tadi teh bapak teh ka sawah heula ninggal anu ngalektor. Aduh bapak punten yeuh. Tos seup. Sampeuna sareng kopina yeuh cai kabujang tiis. Tadina teh ku abdi teh bade dipangadamakeun ngan bisi tiis bisi rami kitu bapakna. Oh nya Ujang, teu nanaon Ujang. Kenai sok we Ujang we. Ujang, Naon bapak? Aya naon? henteu urang ameng atuh ka bumi. Sakantenan ka bumi bapak nganyang lah urang silaturahmi. Mang, bapak atur nuhun tos diangken. Sami-sami Jang. Eta tekung silila langsung marangkat si Ujang teh jeung si bapak. Lami dugi ka bumi. Ngobrol weh si Ujang sareng si bapak teh. Ujang, Ulan bapak. tak ieu rorompok bapak teh anu awon. Nah, Sae bapak.
teu bapak ge teh gaduh pun putri tilu. Oh nya atuh sae Bilih Ujang bade kenalaan atau napi hoyong kenal lah jeung putri-putri bapak anu tilu ken insyaallah ku bapak dikenalkeun. oh hatur nuhun atuh bapak. Si Ujang ngobrol. Bapak cenah insyaallah anjing abdi kadieu deui da kumaha giwak dos ayeuna mah tos wonten genenganan cenah insyaallah anjing atawa pageto abdi amal kadieu deui. Oh nya saya tuh Ujang mangga. Tapi hati-hati di jalan Ujang. Wahnya bapak Nepi ka bumi. Ujang, iya bumi bapak. Tah rorompok bapak teh saung butut. bapak sanes raung mah sae bumela. Alhamdulillah Ujang. Sok di dieu. Ayeuna aku bapak rek dikenalkeun sareng ngurang kalih bapak nyata putri-putri bapak incu. Ngan eta mah bapak mah sadayana ge tara nyebut bapak, nyebutna abah gitu. Da eta mah incu. Ke urang ieu heula entosan sakenal. Neng kadari Neng Ara tajang ieu Nya udang bapak hatur nuhun. Nang nakeun napi-api budak cengeng saha jenengan nang. Oh neng Ara ieu salam kenalnya ti simkuring yeuh budak cengeng anu hiji deui saha. Oh neng Alim nya hatur nuhun nya tos kenalkeun ka abdi. Oh nya itu saha itu hiji deui. Alipah. Oh Alipah nya teh mah eta nu pangalina saha Alipahnya. tah Ujang eta incu-incu bapak teh anu hiji si bungsu namina anu hiji eta abah mah sok si bungsu. Oh nya aduh bapak euy uing mah asa gempur. Ya kena Ujang pan ieu namina ge neme kenal kin mah moal. Tah sakitu carita simkuring mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puja syukur, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang merajai kerajaan langit dan bumi serta isi-isinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, para umar, para alim ulama, dan muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, serta para pengikut-pengikutnya. Semoga mereka mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta para penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para umar, para pemimpin, para alim ulama, dan para habaib, serta muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, serta para pengikut-pengikut beliau. Semoga Allah memberikan kesehatan dan lain-lainnya, serta ilmu pengetahuan bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring nuju diajar ngadongeng. Bisi aya kata-kata anu salah atanapi kasinggung. Sim kuring ti ayeuna nyukeun hapunten. Sim kuring bade ngalajengkeun dongeng nu kamari budak anu tukang ngadamlan video. Kacaritakeun eta budak teh tos beres netepan tekung silila wih ka bumi. Assalamualaikum Bapak. Jawab si bapak, Waalaikumsalam ujang. Tos rengsek netepan duhur. Alhamdulillah Bapak. Tos rengsek. Syukur atuh ujang. Ujang seresna bapak jadu urang kali hiji istrinya eta nuju teu aya ayeuna teh. Di mana Bapak? Nyeta nuju masantren. Pesantren di mana Bapak? Pesantren di Kaler ujang. Tos tilu sasi acan uy. Oke, lamun bapak teu aya, ayeuna bapak bari ka kebon heula. Pilih dinten ayeuna murang kalih bapak uy atanapi putri bapak uy. Ku ujang tapi orang kalebet we carioskeun tentang ujang ka murang kalih bapak moal ayeuna bade mangkat heula ka kebon. Nya Bapak, abdi bade ngantosan nuan putri Bapak. Nya kitu we ujang. Bapak bade mangkat heula. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab si ujang.
Waalaikumsalam Bapak. Kecaritakeun si bapak teh mangkat ka kebon. Si Ujang di imah we nungguan ieu. Nungguan putri si bapak nu bade wih ti pasantren. Ari teu kungsi lila. Aya nu uruk salam. Assalamualaikum. Sakali teu dijawab si Ujang. Da marukanana lah bisi lain kasih ka imah eta. Kadua kalina Assalamualaikum. Temal ti jero si Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh mangga karebet nang ieu barangkali si bapak sanes. Tanya si Ujang. Si Neng ngajawab barangkali si bapak ngajawab. Nuhun. Abdi barangkali si bapak. Nama we. Hari si bapak nak kamana? Oh si bapak teh teu aya ieu teh. Kaditu heula ka kebon kana bade nengal ieu kana nengal tangkal sampo. Jeung bade sakatenan ngalah sampo. Jeung lalap kanggo wengi. Abdi dipiwarang di dieu ngantos Neng. Tos dicarioskeun ku si bapak tentang Neng. Oh nya atuh hatur nuhun tos tungguan tos ya di dieu. Nah kalebet heula urang teh lebat. Tak mareunaan deui barang teu pararupuh. Da ieu ulah kagok da meureunaan bumi Neng. Nuhun teu kungsila araresep teh jero. Caina sagala rupana disodor-sodorkeun ku si Ujang. Wios teu kedah disodor-sodorkeun Neng keneh bade nyanak nyarira. Eta budak si Ujang ngajawab. Oh nya Neng. Teu kungsi lila si Neng teh naros kasih Ujang. Aya di dieu teh tos sabaraha dinten. Teh di kamari teh aya opat dinten. Tadi teh teh sok ngalinten ka dieu. Teh sok ngademelan video eta sok ngeuna balik ka ditu ka dieu sok nyimpang di dieu. Ari teu kungsi lila sok nyarios sok ngobrol sareng si bapak. Hari bade teh teh langsung sok ngobrol jeung si bapak panjang lebar. Ngan sawa si bapak daripada jauh ka ditu ka dieu wih kangkur ka handap tos we baturan bapak. Da bapak teu aya renca. Aya putri hiji-hijina bapak nuju ngaos tanapi nuju masantren gitu. Neng. Oh nya atuh sae. Ceuk si awewe. Oh nya atuh
atuh saya tos we di dieu bantua aturan si bapak siang na wengi na atong ka mana-mana dan neng kadangkala teu aya di dieu da bade mangkat deui. Oh, nah, ya dari tadi teh merantau acan kenalan ujuk-ujuknya rios we tanya lebar kenalkeun ya nah hujan we nah ketelah na hujan sok ngerekam awi saha atuh nami neng Ceuk atuh budak Jujang. oh nabi neng mah Sri Dewi Anggrayanti ngan ketelahna sok neng oh neng Sri Dewi Anggrayanti aduh namina say tapi aman wah nyebut nami paling oge nyebut neng we Muhun da eta mah tos sahari-harina rerencangan abdi ge sok nyebatna neng sadayana oge tos we neng. nya pada nyebat neng we Tekung si Lila ngobrol. eta budak nya si Ujang neng mah nyara serak neng dek punten kasar jeung sa aya rasa guguk gitu maklum lah mah dataran ngobrol jeung istri saha anu persen soalna mah kucel kieu laju tamalan segala rupi Ini mah henteu isin atana pinaon ngobrol sareng da jalmi sami penting baik hatena soleh taat kana agama nya hatur nuhun atuh neng pilih isin kumaha penampilan mah kieu da keneng jika gembel pagawean ka ditu ka dieu kumaha gemol teu naon atuh nu kudu dikaisin ku neng jalmi neng jalmi yang penting mah ulah jaat we kaneng atau tong kaneng wae kamatur ge ulah jahat. insyaallah neng alhamdulillah tertual toel terakurai heuy ge ieu teh ngobrol sareng neng ge maksakeun ngadek kesang cut ting hurti hanap gempor ningali neng ku cantikna bagaikan bidadari Mah ngagombal ulah ngagombal ulah ngagombal ka neng mah jalmi biasa teu cantik ulah kaleuwih ngagombal isina angkena kadituna ngagemol nya mah res pisan da mah kakara ngobrol sareng istri anu sopansna bahasana lemes sopan santuna sae kata-kata bicarana raos intina mah teu gengsi kadieu ge sok kumaha ge moal kadangkala nengok acuk nu ditararamana
tadi hirup di jalan. Tenanan neng ditolillahi ta'ala kenal sareng teu aya rasa isin atana ti gengsi dasami jalmi. Cek si neng jawab deui ku si Ujang. Nah, pada pamit heula. Pamit bari ka mana? Pamit pada kebon turkan si Aki karunya si bapak daya rencana menang komodei musim hujan paur ti Soledad. Oh nyatu saya Ya kegituan neng bade pamit heula. oh mangga ade hati-hati di jalan. Insyaallah neng bade hati-hati di jalan. Nya neng atuh beri dia bade masak bade ngaliwat ngantosan si bapak sareng komodi si bapak cenah mah bade ngaladaun sampeu jeung lalab-lalaban sakantonan urang ngaliwat ti dieu neng ke upami tos darongkap si bapak sareng liwat ararasa kanut keneh raos igana lamun ngaemamna bari ngariung bari hanut keneh komodi ayeuna musim hujan. Oh iya neng hatur nuhun atuh. Tos nyadiakeun lewat bade mangkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jawab si neng. Tah sakitu kurang tah sakitu caritaan sim kuring kulang langkungnya kuring nyuhkeun dihapunten lamun aya cariosan atanapi kata-kata anu matak teraos jeung kata-kata anu matak nyingkung kana hate jeung sagala rupina sim kuring nyukungkeun dihapunten. Sim kuring nyungkeun dihapunten tina ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bili ataya kata-kata anu matak nyinggung. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merajai kerajaan langit dan bumi serta isi-isina makhlukna jin manusia makhluk segala rupi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para sahabat, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, para alim ulama, para guru-guru, para santri wal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, serta para pengikut. Semoga beliau mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta pada para pengikut kepada penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para umara, para alim ulama, para habaib, para santri, muslimin wal muslimat, serta para pengikut-pengikut. Semoga mereka selalu sehat dan lain-lain diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan para pengikut-pengikut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring bade ngajalan ngalajengkeun dongeng nu kamari. Budak tukang medio bagian 4. Kacarioskeun eta si budak teh bade nuturkeun si abah ngalawi. Pamit ka si Neng. Talu mampah si Ujang teh. Ngajuk-juk bari ngomong dina hati. Aduh, ya Allah. Abdi dipatepangkeun sareng jalmi cantikna kabina-bina. Patena alus, wajahna cantik jeung anggun. Cariosan-cariosanana sae. Jeung teu isin ngobrol jeung abdi. Eta cek budak dina jero hatena. Terus lumampah bari tunggal tingali neangan tangka awi jang engke video, jang engke nyen video. Terus lempang sabari culang cileng sabari nyanyi ari nyanyi nate berdebar Berdebar hatiku, berdebar ningali awewe tadi. Aduh, Bapak. Ya abdi ngepikeun ngadek rupana oge. Dan ingat kana wajahna si sini. Jeung cariosan-cariosanana. Nyenteg kana mana, aduh, rasa endah.
tutur katana menika alus atana pisan tutur basa menika sareng kana mana aduh bapak Sanda paparengkon kaketing setalana Tukung sila nepi karena hiji tempat nyata ka kebon si abah si bapak ku si bapak di Deheman. aduh udah teman si bapak Budak anu keur nyanyi langsung eureun si Ujang ditanya ke si bapak teh. Ujang kunaon maka dieureunkeun eta nyanyi. itu bapak nyanyi aja ya maaf tamah kesel tamah kuong di jalan Cek si Ujang tema deui ku si bapak. oh iya say Ujang nah makan nuturkeun ka dieu Cek si bapak. ati ringrang bapak panaina mau sungkur hujan ayeuna bapak abrak-abrakan narira sok sieun geubis atana pitik korosewat Cek si bapak ngajawab. Hatur nuhun Ujang. Perhatianna jeung sagala rupana ka bapak nepi ka inget. Cek si bapak teh. Si bapak ngomong dina hati. Iya budak. Bageurnya. Iya budak bager. Kakuring karek wawuh tilu dinten oge. Geus aya rasanya kiraku kukuring dikawinkeun. Ajeng putri kuring. Cek si bapak ngobrol tina jero hate. Soalna eta budak lamun di dangdanan lamun di sagala rupana di papatahan taat sagala rupana nurut ngawaro. Tos ngajawab si Ujang naros. bapak ngalamun Itu Ujang. Iya we bapak teh. Keur ieu lain ngalamun. Keur ieu lah. Keur sabari culak cileuk lain ngalamun. Ari si Neng tos eueuh Ujang.
bapak terus ngobrol sareng Ujang. alhamdulillah bapak. Pas kenalan sareng Ujang. Alhamdulillah bapak terus kenalan orang kari bapak baik soleh jeung cantik nih. Ah biasa we Ujang, cek si bapak. Ah eta Ujang, urang kalih bapak teh tahun anepi putri bapak teh. Eta teh putri anu pangkalitna, anu saparih deui pada teu raya tararepi. Di luar cek si bapak. Oh kitunya bapak, ari bapak gaduh murang kali sabar hiji. Bapak gaduh murang kali sadayana 4. Oh geuning seueur atuh bapak. Mohon Ujang. Tapi datos ngagaraduhan istri, ngagaraduhan carok istri tos gaduh anu pamaget tos gaduh kantun hiji-hiji deui ieu si bungsu. Tau ge ngaos lima rodalanku raka-rakana Ujang. oh nya atuh bapak riseur raka-raka mah pasti sahantuna. Mohon Ujang. Alhamdulillah nyaraaheun nyata kasih bungsu. Jadi lamun saolah-olah teh mah dialit di kantunku ibunya. Otaknya raraheun. Ari si Neng diritukeun naon. Eta bade ieu Jang ari si Neng jadi ditunuju naon. Bapak si Neng teh di ditu teh bade ngaliwat nyadiakeun kanggo bapak sareng abdi tuang lamun tos uih ti kebon. Oh saya tuh cek si bapak. Nah ayeuna urang mirarian urang ngalalala batu Ujang. Daun sampe, daun tangkil, daun gedang jeung anu raos we lah nu dikulu. Nya bapak ati ngala daun tapi ieu nya kentong karasa cing seueur tong bapak ngala daun lalab-lalabna. Ah tong seueur teuing Ujang. Biasa we lah sakalieun 2 kalieun. Lamun seueur teuing bisi peot teh na moal raos. Kanggo ayeuna we. Jeung kanggo wengi. Kin jam 8 urang ngaliwat deui wengi. Enten 2 kalieun we.
eta budak kacarioskeun ngaladaun pucuk tangkil ngaladaun teh pucuk tangkil pucuk tangkil pucuk daun sampe jeung nu lain-lain. Cek si bapak ujang sakantenan ngalacengekna tomatna bawangna da aya di dinya plak bapak palih kidulna ke urang sakalian sareng sambal nuangna ngamamna. Oh iya bapak. Jawab si ujang. Malah we si ujang sagala rupina kacarioskeun rengse tos ngaladauna. Si ujang tuh maros kasih bapak. Bapak. Abdi teh tos rengse ngeladaun dadang-daudan atau pupucukan kang lalap jeung sagala rupina. Tema si bapak. Oh nya atuh ujang sae. Sok antosan heula ujang dedinya bapak rek ngamilarian tangkal sampe urang ngalah sampe jang oke cutak catek atau anjing kamu pageto 2 tangkal wae mah cek si bapak. Tema si ujang Ngai bapak atuh ku abdi nyabut sampuna bisi teas tanya bisi berat sarana sampuna ararageun geuning tangkalna oge. wios ujang wios kana ku bapak ujang masuk we di dinya cek si bapak teh. Meureunna da rumah ningali tangkal sampe badag eta ngabedol. Nepi ka 3 kali. Aduh teuas cek si bapak na jero hatena berarti ningang 4 kalina bismillahirrahmanirrahim. Teuas keneh da puguh oge tangkalna gede. Hari ini yang sakali deui ngarabut. Hari ini yang sakali deui ngarabut. Dicabut eta tangkalna ngaluarkeun sakabeh tanagana. Poropot pot 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 poropot. Si bapak ngaluarkeun tanaga. Nepi ka kaluar ujung bukur-bukurna teu kuat ku ngaluarkeun tanaga sakabeh awak nepi ka kaluar oneng jeung cing porobot jiga nu siap. Si ujang nanya, Nah kunaon eta bapak cing porobot kitu. teu kunaon ujang maklum geus kolot meureunan medot tangkal sampe nepi ka ngaluarkeun suara ieu. Oh iya tuh bapak. Da puguh ge si bapak meureunan mayoritas tegenna era hiji era 2 tegenna. Maklum 2000 siat mah meureunan saeutik oge.
maklum busiat masa etik oge tek teu pararuh geuning dina calana sabari lempang oge lalaunan bisi kaciri kenai atuh Bapak kujang ngarabut sampun Bapak maan pesan didinya nya atuh bak uca kenal ku abah rek eta heula bade kalebak heula sakedap tak kadenya ningal eta ningal susukan cek si bapak padahal nah hatena mah era jeung rek obeh meureunna 4 si bapak si ujang cabut beres si bapak kahanap oh aduh wing era ku si ujang nah hatena pikeun sada poporopotan jeung bukurna alus we bukurna teu loba kaluarna beres we si bapak sagala rupina naik deui ayo ujang urang euy ayeuna canak ku bapak ieu daun cau ku bapak dicanak sagala rupina ieu tah dang daunan atawa lalab-lalab ujang pangyanakeun sampe kana atuh abah ku abdi cek si ujang kenal Bapak ku abdi dicanakna Bapak mah tos we ti payon atanapi abi bade ti payon cek si bapak ngajawab nuhun ujang tos dipangyekeun sagala rupina ku ujang tema deui si ujang ya Bapak kami siam ada tos kawajiban ujang dak maranan mayoritas Bapak teh ku abdi tos dijieun hiji guru jeung tos dianggap ku abdi sapertos rama abdi nyari baralik garitana eta si ujang jeung si bapak ti hareup si ujang titukeun nuturkeun dugi ka bumi assalamualaikum cek si bapak si ujang deui ge sarua nyebut Assalamualaikum di jero masih neng ngawaler waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cek si neng oh neng bapak jeung atos arwih di kebon sok atuh kalebet heula di dapur heula pun neng tos disayagikeun kopi sareng kurup sampo langsung we kalebet apa lewatna mah teu acan asa masih kana dina luhur parako dina luhur ieu hawu kantun ieu desa adap deui nyawios neng kena engkeun we tos rengse tos netepan asar ngamamna ayeuna bapak bade kacai heula tos ngamam sampe kurup sampe cek si bapak teh si ujang yang wareng nya sami cek si bapak teh jang
lalap pasikeun kasih naik si Ujang diasongkeun eta lalalapan jeung sagala rupina. Nang ieu lalap sareng campeurna. Oh nya hatur nuhun. Neng bade dicanak heula, keun bade disimpen heula, dimasuh heula urang kudu sakantenan. Ceuk si Neng. Si bapak jeung si Ujang ngunyuk kopi jeung sampeuna. Tekung si Lila adan asal langsung eta si Aa nyata si Ujang teh jeung si bapak kacara rai mararani kacarioskeun bisi ararate meureunna tas di kebun bisi aya hileud langsung ari si Ujang pan meureunan tebueun baju ari si bapak mah da aya baju budakna anu tinggalin teu dicanak. Ditanya ku si bapak terus beres ibak sagala rupi teh. Ujang tong ngange acuk eta wae atuh ngewa katingalina. Tas si Ujang ngajawab deh. Aduh punten Bapak. Tapi bingung ngajawabna. Abdi teh teh gaduh acuk teh opat-opatna bari sabari. Bararutut wah kararoh. Teu aya deui acuk ewal ieu-ieuna Cek si Ujang teh. Cek si bapak. Nya tong eta aya acuk murang kali bapak ango we mangpaatkeun ku Ujang. Komo di ango ibadah mah mudah-mudahan we ngalir pahalana. Dipilihan eta baju teh ku si bapak anu sararae tah ieu ango Ujang acuk tah ieu sarungna tah ieu kopeahna dung eta si Ujang dipasian acuk menikah atohna ka bina-bina. Sabenerna mah si Ujang teh da ganteng kan kusabab dangdanana kucal-kucal. Jadi katingalina gitu. Jiga culun gitu. Jiga gemel atau napilah katingalina kucal gitu. Dari ranoni kumake sing sepertos HP deui. HP katingalina ti luar teh alus, kasina alus, tapi mesinna goreng gitunya ibaratna gitu. Si Ujang teh langsung dangdan sagala rupana. Dianggo pecina, dianggo sarungna, dianggo acukna. Ari sarung BHS. Da maklum si bapakna santri. Dianggo sagala rupina eta acuk. Ditinggal-tinggal ku si bapak. Aduh. Ieu budak dina hatena. Make baju, make sagala rupina kaganteng. Irungna bangir. Beungeutna bodas. Tah katingali cek si bapak dina hatena. Loh jigana putri budak uing nah hatena teh. Budak uing pasti bogoh. Uing oge kaling ngelap ningali kitu teh ningali
ningali banget si Ujang nu tadina kucal-kucal ayeuna kitu cek si bapak dina jero hate. Si Ujang nanya, Bapak kunaon? Make ngalamun. teu Ujang eta we ninggal Ujang nganggo acuk sae nepi ka sarung nepi ka lumayan lah gitu. Nepi ka topi na nyengslet ganteng jiga Arjuna eta si Ujang seuri. Si bapak mah tiasa we heureun eta. Leres Ujang duh jigana si Neng ge bogoheun ningali dangdanan Ujang kitu cek si bapak teh. Neng dia tingali si Ujang sampai ka ganteng jiga Arjuna eta si Neng nu tadina ieu si Neng teh kaling lap teu ngicep-ngicep ningali si Ujang eta dangdanan jiga ieu. Si Ujang nanya, merong eta si Neng oge. Si Ujang nanya, Neng kunaon? Tukang ngaceng kurang gentrok kitu. cek si Ujang. Sakali dia ngajawab, teu ngajawab da puguh ge kaling lap aya simaan. Neng kunaon? Dekah kurang gentrok kitu. Si Neng, oh aduh Neng pika kaling lap ningal dangdanan nganggo sagala rupi. Neng teu wawuh ipa teh sanes cek si Ujang ngajawab deui. Mohon, nang itu karena ada di pasien acuk si bapak nyata acuk akar-akar neng. Oh nya manfaatkeun atuh acuk si acuk raka-raka Neng ku daripada ku barit kenengkeun ku Neng dipilihan deui nu sararaena cek si Neng. Si bapak ningali netep ka budakna nyata ka si Neng jeung ka si Ujang aduh nah hate serasi jeung alus tata carana ka akhlakna nya ngeunana ka si bapak rada cocok cek si bapak teh mudah-mudahan we kan bae aya jodohna mudah-mudahan mun pada duanana pada hayang mah rek dikawin cek si bapak teh da katingalina oge rada ieu kitu rada mesra cek si bapak. Si bapak jeung si Ujang pamit. Neng bapak bade katepan bade netepan asyarah heula jeung si Ujang kieu we nuang liwetna ke urang berjamaah nuang liwetna nya mangga bapak pacarioskeun we marangkat. Assalamualaikum kasih Neng cek si bapak jeung si Ujang deui. Assalamualaikum. Waler si Neng. Waalaikumsalam. Sakitu nu ku sim kuring caritaan sim kuring dongeng sim kuring nyata ya budak tukang media awi bagian opat kurang langkungna enjing disambung deui bilih aya kata-kata cariosan anu mata kasinggung nu sagala rupina sim kuring nyuhungkeun dihapunten karena cumarios sim kuring rada kirang pase jeung rada tegeuk maklum lah tos lami tara nyarios tanapi tara ngobrol. Sim kuring nyuhungkeun dihapunten lahirna sareng batinna ti ujung rambut sampai ke ujung kaki sim kuring nyuhungkeun dihapunten. Usikum binafsikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring rek ngelajengkeun dongeng si cengeng PS si bengok kacarioskeun si bengok jeung si cengeng ini ka sawah dati tulus ngurekna cengeng ayo tuh urang urek teh urang eulin ka sawah urang gadag hidig we lah dang urek mah hiji teu mawa urek dua lah urit di hujan wae engke we lah di mana halodo. Lah bener mana urek mah asa cepar rukuh mereunaan kok mah deui teu mawa urek. Lah urang hiburan we ieu mah gadag hidig di sawah. Bener pisan. Kacarioskeun lalempang ka sawah eta si bengok jeung si cengeng luak liuk ningali pemandangan sawah tuh gararnaheun tuh cengeng keindahan alam keindahan pemandangan tuh kepasawahan pare hararejo karek anyaran melak katepi ku angin nepi ka aduh karawas kena dada anginna sejuk ngahiliwir. Bener pisan. Genahan aduh menikah nikmat. Pan eta anu kanikmatan urang teu karasa padahal mah eta teh nikmat komo tengah poe aya angin kieu mah ngahiliwir aduh nepi ka tiis kana dada. Nya aduh mah tuh iya sore tengah poe. Ayeuna teh jam 4 leuwih. Ayo tuh orang tinggalkan heula tempat ngurekna. Hayu kewe lamun geus puguh karnaheun urang ahaja ngurek. Ayeuna mah urang ningali pemandangan we heula. Pemandangan sawah keindahan sawah anu mata kena kana awak. Angin ngahiliwir. Udara seger. Sabari bisa-bisa mah nyedot udara anyar. Nya orang mah kanikmatan teh. Aduh. Kanikmatan ieu teh. Ulah salahnya. Eta si cengeng jeung si bedog ngarulin ka sawah ningali ka ditu ka dieu pemandangan-pemandangan anu indah. Pasawahan-pasawahan mejeuna hejo sakurilingna. Cengeng aduh gerang awih. Awih naon atuh da euy karareng ngarek wah kawih oge naon jodohna teh puguh jodoh. Naon we atuh ngadong eta mah nyawih mah.
tuh bakal finish. Nah, Orang rek ngawis yuk, finish di adu layung, macokan kemang kalapa, nugelis ngajingjing payung, antosan uwing balaya. aduh ning anjeun bisa wae ngawis teh. Kapan diajar? Alus tamaka salah. Aya hiji kurung pinuku japati kaluar disadak ngok-ngokan. Alim ka ibuna, alim ka ramana, oyong ka putrana anu irungna mancung. Maneh mah heureui teh rupa-rupa. Pantamaka sal ieu mah. Ya kuring boga carita, euy. Carita naon? Carita. Aya ngadongeng aing ko ieu aya hiji company disunatan. Nah, company disunatan. Pan company teh asup kana Islam gitu, jadi mualaf. Nyata boga ka hiji awewe anu geulis gitu. Oh, terus? Boga ka awewe anu geulis hiji nepi ka manahalna jadi mualaf ngan aya persyaratan 4. Persyaratanana naon? Persyaratanana hiji kudu asup kana Islam, 2 kudu disunat, 3 kudu janti gitu ngalaksanakeun kana segala rupa perintah agama, 4 kudu lobakeun silaturahmi gitu. Oh, terus? Nya teh panjang lamun eta dicaritakeun company disunatan di Gagaucing. Wah, lila ke deui we. Keun bae. Sok we caritakeun atuh nu pieunana. Lila eta mah kudu nyusun, ayeuna mah ulah engke we kudu nyaranse. Halus. Maneh mawa dudu. Teu boga beak pan tadi hiji ge beak diseuneut. Oh, Atuh kitu makan bae da wing geus sarua lah. geus we nama urang gadagidik di sawah. Urang gadagidik we, urang mah ningali pasawahan. Sok atuh nyanyi deui. Lah, engke nyanyi mah kudu sase, ayeuna mah teu puguh. Tuh, eta kacau tuh. Mana? Tuh, tadi tuh, kacau tuh. Urang rek geus nyanyi yeuh. Jauh kapal, kawinan jauh malah. Lamun geus ngagapal, buru-buru geulah. Diantek wae bisi beak nyonyos jeung kulalai anu gede huluna. Temalan tong ku kuring. Egar temalan mah. Kunaon atuh nya?
Kunaon wa pada nyusun. Ke heula kuringna keur mikir heula, mikir naon atunya. Yang dipikiran bisa gunung sateh. Lah kunaon we heula ye. Naonnya cicing sorana kuring rek dirobah, kuring maresep dangdut. Dangdut naon judulna? Dangdut we ngan sora kudu robah heula cing urang dehemkeun heula. Eka bisa mah sarana. Kuring rek ngajaran lagu Rhoma Irama. Lagu Naon? lagu Rhoma Irama keur mikir heula apana tuh. Ulah gerebeg-gerebeg. Gasok. Tapi sakedeungnya Tong teuing. makan sate sama kedong-dong jangan beten dong. Itu kurang ada bata. Cing kuring rek nyanyi. Nyanyi Rhoma Irama malam terakhir. Ilaing jadi ieu nanya jadi awewena. Ilaing sorana geus we kitu. Tong dirobah. Kuring merek dirobah. Burungan kanggo nila lah. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Salah kuna teh ilaing heula nu bage awewena, lain kuring heula, sok teh ilaing heula. Sok. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Tema aku kuring. Esok aku akan pergi lama sekali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Lain bisa nih nyanyi. Tapi kan imanya iya nya urang teh nyanyi hungkulnya ulah jadi iya. Kayak bisina kaditu nabi singa do padang.
Pan banyak. Pan ieu mah ngalagu lah urang mah. Aing asa teu pararukuh itu orang mantok nya, Bu. Ayo. Buru urang ngagedig. Kedai lah ngadongeng mah. Ayeuna mah da soalna geus sore, ayeuna waktu balik, waktu salat asar urang mandi beberes segala rupa buru urang bada gedig. Pacaritakeun baralik weh. Sakitu dongeng simkuring, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing kuring ngarek nyanyi. Nyanyi Roma Irama, malam terakhir. Ilaing jadi ieu nanya jadi awewena. Ilaing sorana geus rek kitu. Tong dirobah. Kuring merek dirobah. Uruan kangkon lila lah. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Salah kuna teh ilaing heula nu bage awewena, lain kuring heula, sok teh ilaing heula. Atuh sok. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Nama aku kuring. Esok aku akan pergi lama sekali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Lain bisa nih nyanyi. Tapi kan imanya ieu nya urang teh nyanyi hungkul nya ulah jadi ieu. Ebisina kadituna bisi ngadu pedang. Pan banyak. Pan ieu mah ngalagu lah urang mah. Aing asa teu pararukuh itu orang mantok nya, Bu. Ayo. Buru urang ngagedig. Kedai lah ngadongeng mah. Ayeuna mah da soalna geus sore, ayeuna waktu balik, waktu salat asar urang mandi beberes segala rupa buru urang bada gedig. Pacaritakeun baralik weh. Sakitu dongeng simkuring, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat. Bertemu lagi dengan saya, si bodak cengeng jeung si bengok.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, kumaha cagur? Aduh, ada kemana teh? Isukan atau ngarayeuna burit air merek hujan. Kirain gitu tuh lantik ramai. Kirain mah. Kadei we lah ayeuna mah da ieu lah keur gede ka hiji gede pare kaduana lah cuacana ge kieu ning poek geus we na mah heureuyana atuh Aing teh kecil lah keur nyeri honto. lah nyeri huntu mah gampang loba ubarna di warung seteh. Natapan aing teh teu boga duit itu lah. Geus we atuh kieu ubar nyeri huntu mah sintrek burung nuriu anjeun insyaallah coba cager harita keneh oge. Ari seur aing sugaan. Aing mah ngobrol teh jeung si awe nya telah hekmali deui atuh. Gitu pangadongeng teh. Aing geus tapalaruh. Ieu. Ngobrol teh jeung ilaing we. Jadi ujungna teh ngadu pedang. Nyata kudu nama meuli deui 3 deui atawa 2 deui. Nya aing jeung maneh ngapoe ngobrol. Rek tungkap tangkep teh ngadu pedang ka ditu na teh ujungna teh. Si ngadu panjang-panjang. Allah ge beureunan kumaha lu ngadu papanjang-panjang mah teu puguh. Ari sukan maneh ka mana? Wing mana kulian we ka sawah. Konten lah menek nu nganten mah jeung dewe. Kewe lah geus loba ieuna geus loba wayangna geus boga ieuna. Dari 2 kieu mah aing teu pararuguh duaan mah kuduna aya 5 minimalna 6. Nyata. Ayo narik sore ya lah, kita mau ngabuburit sakadeng deui mah. Kayak orang ngabuburit bulan puasa mah sabaraha poe deui atuh enak ka puasa teh urang teh. Panaeuna mah terus maronan. 12 poe deui meureun ke bulan puasa teh. Kayak orang ngabuburit tunggal sore urang live di sawah jeung dewek kontenna. Bae. Mau gerak sekalian. Matak ayeuna mah persiapan we. Siapkeun kosong beuteung ngosongan beuteung ti ayeuna mumpung can puasa. Lamun ayeuna terus-terusan dieusian ke bulan puasa sababari lapar, lamun ayeuna tuman ti ayeuna kosong engke bulan puasa moal ieu moal ngarumas geus katumanan kosong. Benar. Kudu iring oge tuh ngan kemis mah. Insyaallah. Dari itu para ruguh itu ngobrol teh kewe lah sakali-kali iya na kelamun iya mah mah ngahajat isu Nyata. cing kuring ngarek nyanyi Roma Irama malam terakhir ilaing jadi iya nanya jadi awewena ilaing sorana geus we kitu tong dirobah kuring merek dirobah
buruan kangkon nila lah. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Salah kuna teh laing heula nu bage awewena lain kuring heula sok ti laing heula. Ratu sok. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Nama aku kuring. Esok aku akan pergi lama sekali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Lain bisa nih nyanyi. Tapi kan emangnya iya nya orang teh nyanyi hungkulnya ulah jadi iya. Kayak bisina karituna bisi ngadu pedang. Kan banyak. Pan emang lagu lah orang mah. Aing satu para rukuh itu orang mantok nih bu. Ayo. Buru orang ngagedi. Kadailah ngadongeng mah. Ayeuna mah da soanang sore, ayeuna waktu balik, waktu salat asar urang mandi beberes segala rupa buru urang bada geuning. Pacaritakeun baralik weh. Sakitu dongeng sim kuring, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.